Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lebaran pot roban pot. Ini bareng rahasia ringges Idul Fitri. Dal aidin wal faidin. Ngaropi deui urang teh. Kahayang mangan. Tapi nah aya sarep pikir. Diajar itu ke dialajar orang teh. Oh nyawalan. Diajar puasa sunat sawal. Aduh nyawalan. Bener banget. Makanya mudah kuat aja gede pahala. Bener poe potnya tuh teh. Berturut-turut Tanggal 2 Syawal. Syawal lebih ke tanggal 7 Syawal. 7 Syawal. Kemampuan teu mampu montong. Nya. Bisa melempatnya. Menang. Henteu ge menang. Dengan lagi puasa sunat. Nya. Geus kabeh dibere sabulan. Cenahna hadiah ti Allah teh saroja puasa satahun cenapatnya. Ya, tapi urang kali ulang mudah ku pahala. Tah eta berapa Mudah teh ku karidoanana. Mudah teh ku rahmat. Rahmat Allah. Da pasti kabeh oge hayang menang buruhna. Hari hadang puasa teh mana Gusti buruhna. Teu kudu jeung Gusti mah teu kudu hitung-hitungan. Nya, bener pot. Ya. Heeh. Gusti mah maha ngitung. Urang mah teu kudu hayang ngitung-hitungan. Ya. Jalan ke Allah maha tanggung jawab. Bener potnya. Puasa lillahi ta'ala ulah nyeungan urang teh berharap hayang menang tarawih teh ieu. Seperti kemarin we pan urang puasa wajib teh nya Ramadannya. Yang ridho Allah we nya. Mana kudu neangan pahalanya. Penting mah urang mah kahiji kalau meta naon hiji Gusti kuatkeun hate abdi. Iya. Sing kuat hawa nafsu ditahan kuring. Yang bener Sing kuat urang nahan lapar jeung dahaga. Urang. Ya, Gusti mah pengen hate dawe. Teu kudu aya Gusti, Gusti jadi Gusti. Teu Gusti makan nemong kudu. Teu kudu lah. Da Allah mah nyaho, maha nyaho. Nya. Nu penting mah urang jalankeun perintah Allah nurukeun sama gitu di semua opat. Ya jalankeun we. Tadi ge mame cepot ka dieu. Parasan kenerangkeun tentang puasa sunat gitu. Heuh, picamer muka ieu teh nya. Jangan acal bari Dan bukanya. Iya, ya puasa sunat. Heula we deui lah. Sok atuh buka heula hadinya lah. Da baru kamu kemen nya. Urang teh geus beres dahar geus beres buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Langkung dipayun urang muji syukur ka Allah, Zat anu maha agung, Zat anu maha kawasa. Berkah mantenna urang biasa kembali di Dieu. Alhamdulillah potnya. Sanes urang teh miharap ridho Gusti. Nya. Berharap urang teh ku Gusti teh bikanya gitu. Mata urang wajib sebagai umat, sebagai makhluk, sebagai hamba kudu bersyukur. Nya. Ya. Diberi sehat, orang wajib syukuran. Diberi orang geus puasa, diberi syukuran, orang syukuran. Ya, diberi cager sabulan, alhamdulillah. Bisa ngajak ke puasa sampai ke maghrib, alhamdulillah. Ya. Utama orang wajib syukuran ka Allah nyata orang bersyukur. Orang geus ngabar ieu ngajalankeun puasa Ramadan nya potnya. Puasa Ramadan mangkukna. Orang kamari mah lebaran. Ya. Ayeuna puasa deui. Puasa sunat sawal teh. Lah can beres. Ieu teh. Geus ya. Pertama urang can sholawat pot sinareng Islam. Heuh acan. Hilap sholawat sinareng salam. Mugia dicurahkeun ka panutan urang sadayana nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katur ka kulawargina sahabatna tabiin tabiin ka urang sadayana mugia urang sadayana mugi-mugi ku Allah pasian. Ya, syafaat. Amin ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dah kabeh ge widi Allah. Mun widi Allah urang menang syafaat. Da syafaat Kanjeng Nabi teh nyata widi nanti Allah. Madak urang minta ka Allah sakan urang sing kaasup umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka Gusti mental Gusti jantan ke diri abdi sebagai umat Rasul anu ku Gusti dipikanya eta Rasulna Gusti.
gitu ya. Jadi urang supaya dipikanya ku Allah, dipikanya ku Kangjeng Nabi. Tah orang teh geus kajalankeun selesai ji parentah Allah teh nyata ibadah saum alhamdulillah tamat. Alhamdulillah. Bara kencerakan awalna tamat. Nah, kan berarti sawal kedua. Iya berapatnya? Paing kan uhakaneun. Ternyata keur diajar. Iya belajar. Diajar puasa nyawalan di tanggal 2 Syawal lebih ke 7 Syawal. Ya genep poe teh apotnya insyaallah nya. Cenah hukumna kumaha sunah eta mah gitu kan pahala ku Allah dijanjikeun. Selajeng pahala setahun puasa. Tapi urang teh ulah ngudag kadinya. Ya. Urang mangudag teh naon? Tujuanna urang nyawalan teh ngawalan hirup. Syawal. Langsung urang puasa. Ya. 2 Syawal ya ngawalan naon puasa teh kahiji puasa aya kahayang. Ya. Kadua orang puasa ku nahan hawa nafsu sangkan urang kuat. Katilna urang nahan dina segala omongan-omongan anu manfaat. Ya. Jadi orang teh nyawalan awali ku bismillah kan gitu beureun. Di akhir jeung alhamdulillah gitu. Tah urang teh ku bismillah nyebatkeun asma Allah anu maha asma asih. Niatan diri orang puasa nyawalan keur naon tujuanana? Keur ngalatih diri sakan diri teh nyaho. Nyaho ka saha? Nyaho kanu teu boga. Nyaho kanu beunghar. Nyaho kanu mere, nyaho kanu kudu dibere, kudu apal kabeh. Jadi nyawalan teh urang kudu diajar deui. Kudu kumang geus meunang kanikmatan sing balik deui kana urang kaprihatinan. Kan puasa yang prihatin lain. Nya bat lebaran sakedeung nya ngan sauri sawa wah kesalaman minal aidin. Isuk musuhan deui. Kan masa salaman heula nya, isuk musuhan deui. Loba anu kitu sia teh. Tawang gitu urang. Mah ulah. Ya. batnya. Pokona ke lebaran mah eueun diomongkeun goreng eueuh. Alhamdulillah jeung dulu aku si arangkul si usapan si dibela. Waduh karing geus ban kadua mah. Bari jeung ngopi teh meureun jelema mah ngopi kupat beureun nya. Bari ngomongkeun jelema si eta kieu nya si diomongkeun deui. THR mah nya. Nah, mata geningan disebutkeun nyawalan teh urang saukur minal aidin hukum sasalaman beri jeung hate mungkir. Tapi ku Allah diberi nikmat sawal dikenaon sangkan urang mepeling. Hasil orang usaha sabulan teh naon? Potnya bener. Nu kudu nu bener mah urang lain saukur sasalaman hungkul, tapi nyalaman diri sorangan. Nyalaman diri sorangan. Geus naon urang digawe sama sabulan teh euy. Kan kitu. Tanyakeun ka urang teh. Bulan maneh kukuring diajak puasa. Geus menang naon euy kan kitu. Apakah ngomongkeun batur? Apakah pakai tadarus? Apakah pakai amalan soleh atau amalan goreng? Tanya ke diri urang. Ya. Ulang rasa bangga orang tamat puasa, beres lebaran isuk ngomongkeun deui lain bener puasa. Tapi nu puasa nu bener mah jadi kudu aya hasilna ladang puasa teh nya. Nu teh sok ngagibah positif hasilna. Sok kau goreng kasa alam dunia sahandero dunia. Gorengan batu digoreng-goreng di kasa dunia. Sedangkan ya, ladang puasa teh naon tah nutupan segala aib-aib batur. Bisi engke suatu aib nu buka ku Allah, mending didudupan urang ku urang. Geus pugu goreng sia teh geus nyaho, namun digoreng deui. Geus. Tong nyeri deui geus. Gitu. Ieu mah geus beres. Cenah diubaran aku obat merah sakitu. Isuk ka diomongan merah deui. Tagare. Nah, ieu teh panyakit teh ieu aya anu di dina nyaho agama robana. Nu nyaho yang gibah teh meunang hayo diomong. Nya, salatna alus ngajina ka mana-mani. Tapi gibahna teu dieureunnan. Resep bukakeun aib batur. Bener da teh gibah teh da ari ngasebut gibah teh nyata fakta. Ya. Oh, gibah teh fakta. Ya, jadi geus puguh kalakuan kitu diomongkeun da gibah. Nya. Dosa dah gibah teh. Gorengkeun aib batur.
lamun teu fitnah teu dua-duana dosa. Nu kahiji Mata ulah we nah mata menghibah mending teh nya. ke urang manggeuskeun Bandung geus manggeus teh nyaho eta kitu geus. Astagfirullah. Man urang ulah sampai ka siga kitu. Komo nu ahli masjid, komo nu ahli ibadah. Ya. Buat ting mah da ge sarua gorengan manehna mah selamat ditutupan aibna ku Allah. Ya. Ari si mah dibuka aibna sarua kene baroga. Kesalahan mah kabeh oge. Tah kudu bersyukur orang anu teu kapanggih aib tapi si hati-hati anu ditutupan ku Allah kade bisa dibolekerkeun engke. Astagfirullah. Mata mending kene salametkeun kabehanana si didoakeun. Urang ge sa-Islam, sa-iman dulur. Ari ngaran dulur teh saukur urang ge kesenang hungkul. Aya kapeuli aya musiman babarengan. Lain saukur kesenang we hungkul urang. Aya musibah yang kecelakaan kieu aya musibah kieu sok atuh riungkeun deuk ku agama. Lain silih radak lain silih radak silih hina. Silih bebeutkeun tapi ku musyawarah sangkan manggih mupakat. Nya da kasalahan bage boga kabeh. Hilap. Manusia mah kabeh gudangna salah, makhluk mah ulah ngarasa diri pangbersihna. Nya. Maraneh cenah kitu kan. Teu boga dosa jinah, teu boga dosa maut, teu boga dosa Bener Pak. nanaon tapi kade aya hiji dosa anu di daerah kerasa naon ngarasa diri pangalusna. Astagfirullahaladzim. Eta bahaya. Memang orang teu ngalakukeun jinah, memang orang teu mau nya. Tapi orang boga dosa anu teu karasa ku naon ngarasa ngabanggakeun diri Asa aing teh nomor 1. Eta kade loba nu kitu. Batu rebutut urang nu alus dosa. Yen ngarasa dirina adigung, ngarasa diri panghebat, ngarasa aing alusna ibadah. Leuwih berat eta alabatan ujina, alabatan nu mau. Alhamdulillah masyaallah. Karena naon nu mau penggeus pogo katempo salahna bakal tobat, tapi nu ngabanggakeun diri sok poho kana tobat. Bener Pak nya. Astagfirullahaladzim. Ade, iya teh aya di saha? Di para ahli-ahli Agamanya. Kade. Sok ngarasa adigung. Aduh ya Allah. Pintar tahajud duha nya batur goreng diomongkeun nah kitu we kalakuan teh euy hade eta sajeng mahna ngabuka dosa mana sorangan naon ngarasa dirinya paling alus di payunan Allah pajak Allah nu hina ge bakal dimuliakeun ku Allah malah anu pang hal ibadah bakal dihinakeun ku Allah nah sababna geus wani-wani seorang makhluk hina ka makhlukna tapi Allah mah tingalikeun sahina-hina makhluk masih kena aya harapan naon mun maneh tobat cik Allah ka kami ku kami bakal diangkat derajat tuh Allah mah solusina manusia mah naon Nya Pak. nya tah orang kembali di kanyawalan tadi puasa genep poe teh keur naon tujuanna pangeling-eling urang teh si bisa ngerem diri orang hawa nafsuna ieu ya urang teh ulah lamun ayeuna ulah di aya-aya urang di mana sebaran dengan segala di aya-aya dihakan handeu bener teu Iya. geus kerek bukan karena tangan sok sayana tah lebaran teh Idul Fitri teh nyawalan anu kadua ieu teh naon tah urang teh sing inget nu puasa nu kamari Nya. urang puasa kamari kumaha tah jalankeun dina sapopoe dahar sacukupna ulah kamarina anding ulah kamar ka anding sacukupna mun aya kahayang pikir heula ku urang manfaat henteuna keur urang nya kecuali pangabutuh pangabutuh ge urang aya watasanana nya dahar bodoh teh bodoh tapi kan teu loba-loba teuing sesuai jeung kapasitas beuteung nya bedeng buta jeung urang kan beda lain orang masa piring ya buta masa piring masih sasano nah sesuai jeung kapasitas maksudna kieu urang sok ulah sok kaleuwih lamun sakieu bedeng urang geus teh muat cukup malah sama meh seubeuh teh eureun tong dipinuhan deui sok anjeun ningalikeun tadi si es bonbon ngisian lauk dipinuhan kabeh teh caina teh lamun dipinuhan kumaha padahal wadahna mah sagede kitu nya tapi urang kan nyaho takaran deui tong pinuh deui sakieu cukup sangkan lauk teh ngajelang nya sangkan cai teu meluber keluar tah beuteung ge sarua ulah sok isian kabeh atuh
Nya, ngeunang kalak bengkang ya. Kadang babengkang we jadi bangke. Eta. Jadi eta nu kudu nu utamakeun nyawalan teh. Walaupun pahala mah gede, Bos. Bener. Kan gogodana gede. Naon sabogona? Sok ngerasa aing jagoan puasa. Oh, nya eta nya. Abdi mah nyawalan tempat puasa yo sawa yo. Oh, cara biasa ngopi kieu tah kade eta beak pahalana. Aduh. Mending buka. Ya. Dan nu alus nyawalan teu nyirikeun puasana. Dan emongkeun rasa prihatina. Tetep aja badu sarua. Bener potnya. Malah lebih gagah orang buru nama. Gimana kunaon? Saum abi nyawalan payunan teu puasa. Aduh, meni bangga gitu nya. Ngeep. Kita gak ada wanita Ya, urang teu puasa mah geus nyempe we mending ka cicing deui mah. Nya, benernya. Ya. Kunaon teu abi teh gitu kan. Sanes teu kunaon naon. Dapakuran diri we. Sama saum sasaji kamari teh. Kabeh dipilihan sedosana pada urang keur puasa. Nya. Urang nyampe ka abi teh alhamdulillah. Nyawalan abi mah syaur ge sakit kasih duha tahajud geus Bapak itu. beak. Jadi kesimpulan pot kumaha teh ieu teh urang puasa sunat teh. Sunat puasa teh hiji ngalatih diri urang. Tuh Kangjeng Nabi ketinggalnya tuangna langki Nya sebab tahu diri. Kuncina urang ngajaga kesehatannya eta urang kudu bisa ngajaga pola dahar urang, pola hidup. Pola kahayang, pola hawa nafsu orang, mun hayang pola hirupnya bener potnya. Orang membuka penyakit mah ulah loba emosi atau nyoba pikiran. Heeh potnya. Ada orang lamun boga loba karungsing bisi penyakit. Ginjal, sayang gitu kan. Jalankeun sesuai kahoyong musiman orang tetap muntang kana maha kawasan dari salamat. Nya potnya. Da hirup urang teh moal senang terus, moal ripuh terus. Ya. Ayeuna keripuh sing yakin bakal menang kesenangan. Ya, jadi orang ulah sampai kalau teh sudon. Gitu. Husnudon we urang mada. Allah mah mahanya matak urang dipuasakeun oge tingali geunta puasa. Ku Allah dititah ke zaman iman puasa sabulan. Ditanggung kabeh biayana ku Allah. Nya bener Keur potnya. saurna aya. Heeh ya. Keur bukana aya. Kabeh salam dunia dirijian ku Allah. Nu kafir oge dirijian ku Allah. Dia disebut kebarokahna puasa. Nya bener. Allah mah mereka kesenangan lain ke umat Islam juga keur kabeh seluruh diciptakeun ku Allah. Ya. Tapi jelema makan moal kitu. Ya, jelema mah gawe euy, minta gaji urang eueuh. Tapi Allah mah tanggung jawab. Nya bener. Ya. Anak urang teu digara we kan dahar lain. Nya. Hirup lain. Alhamdulillah pot. Sangap-ngapan ya, dahar ge jeung ngeunah wae. Kudu diteureun. Pada urang teh digawenya. Bulan puasa barokah. Nongsiun, komo atuh hari-hari biasa da cek Allah ge, kuring meuli saukur puasa hungkul hari poe biasa ge Allah kuring mah mere cek Allah. Hari rezekian ya. Ngan eta masalah di maneh? Iya. Maneh da mah. Nu leutik teh dicokot nu gede teh ka hontal. Heuh, bener enggak? Nya nu leutik teh dicokot nu gede teh ka hontal. Tadi yang bahaya. Akhirnya pae. Sambalangsak we hirup. Betnya alhamdulillah Jadi ada dosa eutik cokot nu gede teu kahontal nu teu kahontal keun bae syukuri. Ini nungguan tangannya. Ya, urang ge ari paribasa amal urang nyin heula nu leutik lah nu gede. Oh bener pas. Made sodako urang kudu jutaan miliaran. Eta we le direng saja. 1000 ge dina gunung mah sabaraha. Ya, eta leuwih resep eta cek Kangjeng Nabi ge. Uring leuwih resep kana sodako anu berturut-turut tiap hari konsisten dari panu gebro 1 miliar 5 tahun eureun. Oh ya alhamdulillah tuh. Tapi meningkatkan nu 1000 mah jeung antong deui. Ieu mah ayeuna. Oh ayeuna. Nah nyaho namang kamu atuh 1 miliar mah boy. Kan eta teh kudu proses heula. Proses berebotnya. Jadi proses nu leutik heula jalankeun, geus bisa dijalankeun insyaallah ku Allah diberi amanah nu gede ge bakal dijalankeun. Kitu merenya. Da urang karek tepung deui ye nya dina poe ieu. Misalnya Kuring lain wal paidi. Sami-sami dari hapunten lahir kumaha kating batinnya. Sami-sami dari hapunten Kang Cepot sok eta Ya. loba penonton itu narempo urang teh sebagai
pelakon lain pelakor sebagai lalakon dan dihampunten bilih kepada sadaya-sadayana bilih aya kalimat pamikiran saya dan pernahnya nya pasana sami-sami Pak. salira sadayana dan dihapun kuring segala banyak lain kuring ewa lain da kuring mah kieu ngan bilih anu dacan apa sifat kuring ada dihapunten bilih sami-sami Pak nya cariosan kuring itu dari aranjeun nu kagoreng ka kuring dihampura kuring silih badosa samane tapi kuring tetap ngahampura Amin. sama meh maraneh meh hampura ku kuring geus dihampura nah sababna ameh teh capek ada bener banget eta di mana teu panggih jeung meh ge da kuring dihampura itu teknik teh hirup teh Pak. kan biasa gitu guru mana oge langsung kabur cicing di imah jadi geus dihampura maraneh maka kuring boga dosa itu kan ngeunah jadi keur kesenangan main lagi orang istirahat dan dihampura mah emang balik we gitu nya jadi orang desing asak maklum sing asak hampura yang bukan berarti orang teh hampura le sok lebaran hukum umat Islam tiap detik tiap waktu kudu boga silih hampura ya insyaallah hampura teh sok boga masalah hukum teu boga kudu silih hampura naon sababna urang teh nyaho ngomong ge gitu nya buat dengan cai kana hatena nyeri hate padahal kudu teu niat bisa kan dari niat hampura kan gitu da eta Islam teh ladang surga teh ladang silih hampura silih belana bebeneran gitu ya eta nu hirup urang mah yang tenang sangka alhamdulillah Pot nya da urang mah geudinya udah ganti ridho Allahnya ta eta yang ridho Allah teh yang ridho Allah ta eta urang mah penting mah urang mah udah ridho Allah dalamun Allah ridho insyaallah saya lagi bakal kacumpuanan tapi mun Allah teh ridho mah deui bener Allah bener dah Oke bahaya. orang marek ceurik gede oge ku pasangan ge cek nonton sia teh montong ya tapi mun Allah geus ridho tah mun Allah geus ridho cek hayang naon maneh surga ge dibikeun ari Allah ridho mah matak urang mah nyieun pagawean nu dibikeun ku Allah eta we tong dibeja-beja di tahajud teh kan eta teh amal dibikeun ku Allah tong disebutkeun ya kunaon maneh kirang bobot terus tahajud 12 rakaat hebat mereka ngelay artinya mulai pada mangan syukur ngopi unggul nun Pot gitu ya alhamdulillah dan disyukuri bila kata-kata kirang merenah sedaya kasihan milik Allah kelepatan nasi kuring iya Pot bener nah sasimunggaran syawal ieu kuring sebagai panitia tidak dihapun dan samudaya kelepatan para wargi sadaya para penonton kusim ku dibika hormat nada dihapun dan si boring ya taqabbalallahu minna wa minkum bisyamana wa syamakum minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin sami-sami Pot di mugia puasa orang sadayana si ditampi ku Allah subhanahu amin ya Allah kalawan aidina rahmat barokah sareng mantena amin akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Belahan Alam Channel mengucapkan selamat berpuasa. Kok berpuasa Om? Salah Om, berlebaran. Emang ini hari lebaran deh. Cuman kita harus tetap selalu berpuasa. Emang puasa apa gitu? Puasa menahan hawa nafsu, menahan emosi, amarah, cobaan, rintangan, apalah yang sabar lah, lebih sabar kita gitu, belajar lebih sabar ya puasanya. Iya gitu deh untuk kedepannya udah puasa gitu ya. Berikan Odi berlebaran ini nama Pok. Assalamualaikum deh gitu. Assalamualaikum deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Belahan Alam Channel mengucapkan selamat berpuasa. Berpuasa deh. Iya. Berlebaran. Oh, iya, Pak. Nah, ada puasa doi, Pak. Pas lebaran tuh puasa doi gitu, Pak. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya. Disarengan barokah, rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.